Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Punten nganggo waktosna, abdi bade aya nu ditaroskeun nios. Nya mangga. Kieu teh, pan ayeuna nuju rame berita pandemi virus corona. Kumaha cara teteh nyegah virus corona? Carana nggak basuh panangan, olahraga, makan makanan anu sehat, istirahat anu cukup. Terus naha virus corona gampang nyebarkeun ka sararea? Nah sebabna anjeunna teterang karena virus. Terus saha wae nu gampang kapangaruh virus corona teh? Anu sering kadampak virus corona nyaeta barudak, jeung kolot anu umurna tos leuwih ti 60 tahun, jeung anu boga penyakit asma. Iraha penyakit teh datang ke Indonesia? Penyakitna datang ke Indonesia teh akhir-akhir bulan Maret. Di mana awalna virus eta teh aya? Virus eta di kapanggihana pertama kali eta di Wuhan, Cina. Ini terakhir teh, naon cirina jalma anu tos kana virus? Cirina nyata sesak napas, batuk, pilek, bersin, jeung anu demam geus tinggina 38 derajat Celcius. Hatur nuhun teh, cekap sakitu wae wawancara ti abdi. Nya muhun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.